kacamata deh. Kamarah nah gitu yuk. Geus lila ya si Haji teu menang duit ya si Haji. Tengah gawean si Alex si eta kamarah nah gitu. Sugan udah ditutup aya pi duitnya. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Indahnya bulan. Indah bulan di wae poho aing nyanyi aing poho. Karesep aing eta karoma Bang Haji aing eta. Aing. Manisnya madu tak semanis wajahmu. Aing mah si Alek aing mah si Supri ka mana aing mah di pagawean geus numpuk aing geus sawah karageuna nur berakeun aing mah aing ka mana jelema sia hulu-hulu acan aing mah si RT aing di aing mah aing sorangan anak kieu geus lila aing mah aing mah pusing lah aing mah wajib berak deh. Kunaon sih deh? Kurang bingung. Arek nyen ubar ka mana ya? Nyen ubar kunaon di? Ieu boga adi gitu geringan wae nyen ubar. Emang kunaon di? Nyeri beuteung? Lain pokona adi urang teh hayang kasep ieu teh. Atuh hayang kasep mah ka dieu we. Eta bisa? Bisa ditiup ku aing. Plek dipopok ku jahe. Jadi atuh aing urang bisa mah. Aya wing. Si Haji lah aya di mana bisaeun. Tapi eta bayaranna rada mahal. Baraha? Kurang mah dibayar tenang, bahal oge, loba duit urang mah. Ngomong-ngomong, ai maneh pan biasana sapaket jeung si Sai jadi batur maneh. Si Alek. Lain. Saha? Batur maneh ini kapan jadi preman nu ku aing disintreukeun. Oh, si eta pokona si eta poho urang ngaranna da urang mah John ngaranna ge. Itu jadi saha ya? Beta ka mana? Teu ngilu eta mah da urang mah ieu mah urusan adi urang ieu mah. Oh, tapi sanggup tuh bayarna. Baraha di 500.000 bisa sanggup? Sanggup lah tenang yang penting cager adi urang duitna. Iya duit mah gampang atuh. Urang mah maksudna RT mau buku ek naon eta? Biasa ya RT mah geuningan tara leupas di buku. Besi aya keur aing ngacul aya nu menta di papanjang KTP. Kumaha? Geus aya nama urang sanggup mah 500.000 lah sok. Siap ku aing. Tuliskeun. Lumayan ya. Aing keur mana nya wacan tetahna. Sabaraha teh? Saha saya ngaran saya poho deui? John nya. Heeh, John. Nieuan dibalik atuh eta mah. Ih, lain sia kaen tibalikna. Ieu papena tibalik. Oh, tuh. John. Heeh. 500.000 heuh. Sah itu geus aya nama ieu urang geus mau caina ieu. Ayo urang eta katen si Haji. Oh ieu na. Ayo ke belah mana? Di mana pantai ya? Anjing aku balik ayo. Aing mah nirek kieu aing mah di sawah ge. Ini eueuh suara tutut acan. Ini boborat tutut aing belut ge eueuh bangunna. Aing supaya rame aing mah kumaha nya. Aing nyamet kudasi piraku aing tiktokan nyamet kudasi. Aing mah aing supaya rame aing kumaha nya. Piraku aing tutut jeung belut diajak nyanyi mah. Aing mah hai tutut. Hai lu. Berjuang sekuat tenaga. Ayo kita bernyanyi sama-sama. Dua dapat berjuang sekuat tenaga. Luas aing. Tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Bau aing mah. Sekali deui lah rame. Ayo. Rintangan sekuat tenaga. Oke. Aing mah geus ketua aing ku jelema gelo aing mah. Aing nyanyi jeung belut jeung pare.
aing geus mah gokil aing mah. Jadi era aing mah. Tayukeun ku batur aing jadi nyanyi-nyanyi kieu. Aing mah boga pamajikan kieu ieu loba teh. Aing boga pamajikan 18 aing mah. Hiji gini dipukeurkeun aing kana beas. Geus teu boga beas mah gampang we. 17 di dia aing dipukeurkeun jeung beas. Buateng aing mah beas. Aing ini is genah ieu. Aing kudu kumaha deui ieu. Aing bete aing mah cek budak aing mah bete aing bad mood. Aing mah. Ada mana sih? Masak dia teh jalanna. Siap. Ini oke. Reki. Aing mah. Nah, aing mah tiis. Aduh, astagfirullahaladzim. Keur naon, Ji? Aduh, aing lain. Aing keur nis. Nis, aduh lihat aku kas. Aing Islam lain. Aduh, Islam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lain gitu. Depan aing teh lain dokter lain. Mantap aing cek teh cenah ka dieu. Man-manehna kasep ongkoh cenah aing mah. Era cenah geus sekolah tapi laku-laku. Kawin, Pan. Kawin. Heuh, atuh lah dieu keun lah bisi akatan. Nah atuh mah ieu cangkepan mana heula? Ngubaran nu kasep apa nu ngubaran adina heula? Heuh, atuh hayu nu kasep kan mah heuh urang burak. Sok nu kasep heula. Sok ieu mah atuh sok mun cai teu gede-gede teuing atuh pan mah sok gerak diuk dirinya teh sok ge. Mun sakumaha? Ari ieu wae. Anu kasep heula Ji. Heuh. Ya, hidung amat ya. Kumaha make amin teh ieu? Ulah wacan. Sok. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dibuka ieu nah. Ulah ngomong sama. Pura-pura sok. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Tadi kidul tadi kaler ke Sumedang ke Palembang balikna mawa kerupuk. Balik kerupuk di Palembang mah. Mau naon? Empek. Aing poho. Salah. Sebenarnya terus kan Ji. Awas ada jauhan. Aur mereka. Ya. Ya. Kepulang ge. Nah iya Ji. Ieu eta menyan. Menyan. Eta kega seutik di jalannya. Iya. Di kasep. Heuh engke biasaan heula gae. Atuh gewe teh atuh. Benar teh. Dekah cuman mayar we teh sabaraha. Kok cuas kecewis gitu? Oh, kunaon sih eta menyan apa uyah? Asin apa uyah ieu Ji? Menyan eta mah. Bedul eta mah. Ada teh. Coba ku dewek teh. Ulah sih teh asin. Eta penting di menyana eta di asinan kok ieu mah. Ayo ku makan ieu. Heungeus lah heungeus. Teh ganteng ya kasih. Ganteng ka asin kieu omong deh Kang. Eta resiko eta mah. Nanorog asin beneran Ji. Namanya berapa ya? Eta ubah kudu buru-buru. Nuhun ya. Sami. Ke teh bayaran mah ke. Eta. Asin. Masih satu. Atuh heuh cenah tadi asin. Heeh. Bang minum lah. Heeh, coba. Oke, urusan. Coba tak kini ngasana. Ya. Hah? Kade ubar mabok teh. Aduh, ieu budak jadi segede aduh, gara-gara naon kitu. Birak udah sumpah ku inung nama ya. Sumpah pocong. Aduh, sia. Puasa mah anak durhaka dikutuk jadi singkong. Don. Hoi. Jadi nyero. Aduh, ya kumaha tuh? Aing mau sama berat meureunhan. Tulungan. Kadang urang bepih halak hajinya. Wah, benar ieu. Aduh. Haji. Nah, teh. Itu budak. Udahan. Kerupuk. Udahnya. Si itu tuh si John tadi. Kunaon? Eta bola. Eta bolanya. Stok bohong. Wah, enak. Tuh, belok aja. Asyik, aduh. Udah kada nyurungkan. Gua udah nana. Tadi si
John, tadi minum cai haji. Hah? Ayah juga jadi kieu kumaha ieu? Si haji pan aweuna panen huyep masa aya di dieu. Teu nyaho bu. Nah jadi hui setan nih. Oh, ui oke bingung. Si gara-gara amplop atau apa aya di inumnya. Bah di inum. Astagfirullahaladzim. Salah tuh waktu minum. Mantap di gara-gara manehna kadang gue anu asin teh ya. Haju haus kami ge hampir arek menta. Ayo kumaha ieu heseng. Geura ge. John. Hoi. Kenaan maneh? Iya jadi huwe orang. Tuh kan. Coba nyampaikan aja ya. Tanggung jawab lah tadi tembak mati haji ya. Udah. Hah? Astagfirullahaladzim. Udah sih. Ubah naon eta aing bisa jadi huik ieu. Naon di numbat heuh sih jadi kawalat. Itu pan asin urang tadi ngadang naon menyan apa naon itu. Ulah kitu ulah dia tadinya. Bisa nonton mantan teh ieu. Saya balik. Kan kitu aja. Aduh. Berdua. Alvin. Naon ieu? Haus. Ih, ulah. Pin. Aduh. Wah. RT ini tuh bantu rahasia tuh gede tuh Bin aduh tuh nya cek aing oke teh nongeng nih mueng tanggung jawab teh aing kabagian 100.000 nya aku tanggung jawab aing ngomong bantu bantu urang teh susul lewe si haji aing ngomong balik RT teh bener aing mah aduh aing mah kumaha tuh jadi kieu euy jadi uwi Bin oi nah aing jadi kieu sia mah atuh dah make main minum mah aya teh kan cai bubar cai naon tak teh aing jadi kieu ieu teh pantai bubar di urang rameheun make diinum tuluman atuh aing geureuh atuh urang nangan si haji heula diinum si haji aing mah bisa ngarampok teh meureun heuh aing mau batur aing mah geureuh urang si haji aduh tut aing pada ngulek balut aing mana ngurek tut Ji naon tutan mata tadi aing keur ieu naik kereta ieu baturan urang minum cai aing aduh ini itu jadi hui heuh astagfirullah aing geus jadi hui di wah heuh tadi ulah diinum wae itu si Alvin disangut ya coba nyong bener eta mah ji naon kasih ji duit ji eta mah mana duit eta astagfirullahaladzim bener eta mah belut ji naon duit ya aing piraku yo piraku belut bener ya jajan geus aya jajan lah goceng geus aya baturan urang ji heuh bener belut na ya arek jajan ieu ka Indomaret lumayan lah ayo mana ji astagfirullah geuninganan ayo mana ai si diinum deui bae ieu teh si teh mah kabur teh jauh aing mah ikut di aing mah layar gede we teh keur amplop gede leutik amplopna arahan teh nu hejo udah eta gede kitu ge gede atuh aing mah sok atuh astagfirullahaladzim wah cai naon eta tapi jangan tadi ubar ieu mah ieu mah diinum atuh ge bisa aya si haji urang nyen ubar naon amali teh gimana cai bisa ngarubah gitu selain imah berubah ke beda nanti inum we samarangan ulah gede dieu tabalik eta teh jampe naon aing udah cenah zaman ayeuna atuh aing ngarti zaman ayeuna yang ganteng ku aing derek lah aduh eta mah terus heuh makanya gara-gara ulah teuing si RT tadi pokona mah urangnya zaman kiwari mah apa adanya ulah yang ganteng ku sorangan teman kitu mah ji ripu awe mah euna atuh heuh geus nah aing mah barale aing ngurak deui mun kan ngurak cenah aing beneran duit 5.000 di mana teh di ditu hayo atuh teh diturkeun maksudnya awas ulah dinom deui tapi cedak dulu kita patut adi unggang panggering ayo ada bahaya tah aing tadi haji ngomong duit gitu ngurek duit tadi mana urang kenal kerja haji oh mang ngurek duit menang 5.000 lu bener sih teh tangkeun urang ya udah nawe di dieu bar mah di bawah deui
sepeda ngerambok ulah. Turun saja. Yuk, jangan mana 10.000.